lain bah dirasa-rasa orang hirup rasa ngeskolot gitu nya. Oh nyeta tuh. Tapi masih kena kijeng kieu nya nasib teh. Geus coba teh itu ka dieu gitu saya bak dengkak naon cakot. Ya abah tuh umur teh geus seberapa tahun? Udah 85 tahun aya mah Tuh tomo geus kitu mah ada cita-cita ngeskolot kitu bah yang naon eta? hayang pondok. Astodim bah atuh ulah waka ninggalkeun ka urang euy. Da eta urang masih kene resep gitu ka abah teh. Ulah ka pondok umur. Rek kumaha incu bah kawinkeun. Encan urang ka mana ulin. Mun almun abah ninggalkeun mah Gusti nu Agung nya kudu ulin ka Makam da sieun. Ulah ka pondok umur atuh ngadoa teh ulah kitu bah. Nerin pondok panglae ieu deka pondok pesantren ngarep masjid aya ngamaturan di nya nyanyian pesantren eta ka hayang deka. Maneh daek nicingana. Pesantren. Oh yang nyin pondok pesantren. Pesantren kagok masjid teh aya tah. Tuh kan teh pondok umur. Lain eta mah kumaha nu kagungan eta pondok umur mah. Ganti cita-cita teh nyin pondok hayang pondok umur ulah waka baru teh urang terluas euy. Oh hayang nyin pesantren yang sekolah di Pesantren cita-cita mah yang kota aya pesantren di dieu teh ngaran masjid eta masjid geus alus hayang pesantren hayang pondok urang mah. Hayang pondok gitu. Pondok. Terus ayeuna mah lamun pondokna aya kumaha santrina? Maneh nyicingana. Kapan dek geus eueuh teh dek geus kolot da. Maneh kudu penerus di dieu. Neruskeun bangunan. Bangunan teruskeun dadinya ngaburu ka barudak nanti diteruskeun. Ari barudakna ti mana, Bah? Barudak mah loba batur rareuneuh keneh tuh. Rareuneuh keneh. Rareuneuh keneh batur barudakan. Ya euy. Kitu mah tuh kumaha mun Bah da teu ngaji nya teu bisa. Iya tuh, nangan we naon alka bisa-bisa urang we tuh. Da bisa nage urang mah Bah ulin euy. Tah latihan ulin. Baru waktu ketampung dia ulin urang teh dinya teh. Di pondok teh. Di pondok ada beta naon ngaji teh bisa urang arulin we gitu. Cenah ulin. Arulin we cecingan pondok teh. Aing nya Bah euy. Nya moal naon mun kitu. Ada bang naon cicingan gitu. Naon we gunana mah gapleh nu teh. Dapur manfaat meureun eta ge nya. Lain dipake mah manfaat sagala-gala oge. Ulin oge manfaat meureun nya. Manfaat ulin mah asa ulan pi teuneun we. Aing euy. Nya Bah euy. Ari duitna ti mana Bah? Ek nyen pondok teh. Duitna maneangan. Kan geus puguh ti kamari ge neangan urang teh kan anger di teh kieu urang teh. Urang teh ngukuyan tanuh, tah si tanuh teh diemple-emple, dibeuleum jadi bata jual. Jualna ka mana Bah? Kapan batur teh sarua batuhan bangunan. Nun. Keur bangunan batur teh, si tanuh teh emple-emple gitu. Sok dibeuleum, nu jadi bata, jadi kenteng payu geura sok. Aing capek di wae atuh teh. Capek mah kalkon teh emang dahar mah mending capek, lamun teu capek mah dahar. Aing euy. Aing hayang simpel Bah euy. Sayang kieu ya. Cita-cita abi mah Bah. Ayeuna hayang jadi urang mah geus mung capek euy Bah. Mung digawe mung riweuh we. Jadi hayang teh cicing tapi boga duit gede loba gitu Bah euy kumaha solusina tah bisa kitu da abah mah meureunan geus kolot lah boga pengalaman loba ing kumaha Bah tah hayang kitu abi mah Bah. Boga balangko maneh teh. Balangko naon? Balangko tanah eta bikin KBRI. Kapan boga duit urang teh capek boga duit. Ari uing cicing di mana atuh dijual mah? Paduli teh kapan boga duit. Jadi uing sare dina duitnya. Duit eta mah duit diamparkeun pek wae. Duit mah geura mau ke meudahareun bisa pakai ngedeng bisa pakai hayang ulin-ulin bisa duit mah. Ari teh balangko mah bikin KBRI. Babari kitu mah nya. Babari teu capek eta mah. We teh solusina teh. Nya sagede batik kitu da. Oh tuh halus Bah euy solusi teh. Mending gitu sok. Nya. Nya mending gitu. Terus euy. Rek bah nya ah. Sok lah. Dari ente ripuh eta mah urang teh.
Dulu yo kena tantangan badan si anu teh. Ieu kikitirna betul teh. Beres tampa we duit teh. Oh eta mah. Langsung nang tu harita. Oh ditampa duitna. Tampa. Ya euy. Asa bah gitu mah. Mending. Jadi mun geus kitu mah sare we urang teh nya. Sarek sare kumaha apa di mana teh mah yo loba duit mah urang teh. Hoream nyetoran kabur. Kabur. Kabur kumaha hoream nyetoran. Anjir. Kapan orang manusia buka duit, bawa we duit mah di itu balanja di itu naon kabur we tuh ka jero gunung gitu ka buha.